dirizkian. Allah masyan rupi-rupi rizki ka urang. Aya rizki anu disebatkeun rizki anu dijamin ku Gusti Allah. Sadayana urang teh jamin rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Urang teh uteuk tongo walang taga, eta bahasa teh eta na uteuk naon tongo naon taga walang taga eta apa? Ngan cek sepuh kitu, uteuk tongo walang taga dirizkian Gusti Allah komodi manusia. Teh urang teh dirizkian Gusti Allah. Benten-benten di sini. Ngan umum dijamin di sini Gusti Allah. Aya rezeki anu ku Allah teh ladang usaha. Tetapi rezekina mah sami. Ngan paningalna beda. Anu dituang ku urang kadang-kadang nu dituang ku urang jeung jamin anu beunghar kadang loba teh loba keneh urang. Ibu gaduh hartos 50.000 biasa meser kangkung jengkol asin tuang sandayana. Nu beunghar mah gaduh hartos 5 miliar. Tapi segala ulah. Domba ulah. Sapi ulah, hayam ulah, endog temenang doge tina hayam, sangu ulah, asin temenang arat teu, jeung naon abdi tuang, eta tahu dikulub, gitu, tempe dibeuleum, gitu, harus sapika kiamat punya. Rizkina ageung mana jeung urang nu tadi, urang kan 50.000 itu 5 miliar, rizkina ageung urang sanesna mah. Ngan itu mah non fata morgana we hungkul paningali we hungkul. Jadi Allah adil wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi aya rezeki teh berbentuk anu hayang diusahakeun agung sareng alit. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Aya rezeki nu diusahakeun getol usaha nya rezekina beuki getol rezeki secara lahirna. Gitu. Aya rezeki nu ku Allah dipambihan teh kula ladang syukur. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Syukur teh ku syukur tambahan Gusti Allah teh rezeki teh. Aya deui rezeki ku Allah dipasikeun tina jalan nu teu disangka-sangka. Kasaha kajami anu takwa. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu teh uih kapangaosan ieu teh rada takwa berenang saeutik mah teu pernah ngimpi. Teu pernah ngimpen. Uih di pangaosan teh ujug-ujug aya nu masihan artos 5 juta. Alhamdulillah. Mudah jadi doa mudah-mudahan. Itu aya nu masihan eta rezeki teh disangka-sangka, ladang takwa gitu. Aya deui rezeki ladang istighfar. Jangan bisa istighfar maka Allah bakal dilipatkan di sini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sing leres mah eta teh Bu. Eta teh sanes bahasa Sunda eta teh. Quran eta teh. Ngasuh dilagamkeun kitu ku sepuh. Ulah lepat tajwid. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kana panjang. Kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jika Sundaan ini padahal Quran eta teh jalur istighfar teh istaghfir rabbakum. Pek anjeun istighfar ka pangeran kami anjeun jurus istighfar innahu kana ghaffara sanyana pangeran anjeun teh nu maha pangampunten. Engke di mana istighfar yursilis sama Allah bakal ngutus langit yursilaikum bidoro malu musul hujan anu lebat wa yumdinkum bi amwali wa banin anjeun bakal dijembarkeun harta anjeun jeung putra-putra anjeun
waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara didamel naon kebon-kebon jeung walungan-walungan tah eta teh rezeki ladang istighfar edi rezeki kulantaran sedekah aya man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira ladang sedekah ku Allah dilipat gandakeun cek dibahas masalah sedekah edi rezeki karena murang kali ibu gaduh murang kali kade ulah sieun gaduh murang kali teu kaparaban kade wala taqtulu auladakum khasyata imlaq anjeun ulah mayahan budak anjeun kulantaran sieun teu kaparaban anu dikhawatirkeun kurang lain sieun teu kaparaban sieun teu ngadidik eta mah anuna ayeuna teh jalmi-jalmi teh lamun kapungkur gaduh murang kali teh gaduh naon tambah rezeki sepuh kurang matak sepuh kapungkur murang kali 10 15 20 hiji sebenarnya sareueur tapi da saroleh deh dan bisa ngadidik urang mah paling seueur 5 3 udah begitu nya sakitu ge alhamdulillah daripada loba teuing tapi teu bisa ngadidik akhirnya kumaha diantep we murang kali teh di jalanan teh budak saha ieu teh nu dikepang teh nu ditenok teh barudak teh budak saha teu kadidik kieu teh kitu nu penting pendidikanana gaduh murang kali teh rezeki eta teh ti Gusti Allah lamun tiasa ngadidik masalah agama aya deui rezeki nu pasen ti Gusti Allah kulantaran nikah wangkihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah kapungkur mah urang sacan nikah